sarta tentrem di Pasir Batang, Jawa Barat. Anu dipimpin ku raja anu adil tur wijaksana nyaeta Prabu Tapa Agung. Ti Prameswari Nitiswari kagungan putra 7, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purba Endah, nu katilu Purba Dewata, nu kaopat Purba Kanca, nu kalima Purba Manik, nu kagenep Purba Leuwih, jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh Prabu Tapa Agung bingung saha nu tiasa ngagentos ngeuyeung-dayeuh ngolah nagara. Nitiswari. Nuhun Kakanda. Lantaran Kakanda geus kolot bade saha ieu nu ngolah nagara teh? Kumaha lamun Purbasari Kakanda? Keputusan anu mutlak nyaeta Purbasari anu ngeuyeung-dayeuh ngolah nagara teh. Lain Purbararang putra Cikalna. Akhirna di karajaan ngayakeun acara seserahan tahta. Putri-putri jeung rahayat, poe ieu simkuring bade ngeuyeung-dayeuh ngolah nagara teh ka putri simkuring nyaeta Purbasari. Nah, sanes abdi, kan abdi putri sulung bapak teh. Bapak milih Purbasari teh kusabab Purbasari bakal jadi jalma anu pibageureun, pisabareun jeung leuwih ti nu sejena. Tapi bapak tak adil. Tinggalikeun hiji mangsa, karajaan ieu bakal meunang kutukan kusabab teu ngelakukeun kumaha sakudunya. Purbararang kacida ambekna boga rasa kalangkahan ku adina nyaeta Purbasari. Kusabab Purbararang teu bisa narima Purbasari jadi gaganti tahta. Kamarana sih dayang bela teh teu nyaho kitu ku keur basa teh dayang. Mohon Tuan Putri aya naon? Tepikeun warta godeng ieu ka Raden Indrajaya bulu. Raden, aya nempat di putri daratan kerajaan. Kakanda, kumaha ieu teh? Raja teh teu adil. Raja leuwih milih Purbasari kanggo mimpin ieu karajaan teh daripada simkuring. Padahal kan kuring putri Cikalna. Wah, tong hayang tahta direbut kawas kitu. Kan kuduna ge anjeun nu jadi ratu teh. Kituna urang kudu kumaha? Kumaha lamun urang kutuk si Purbasari? Saparantos Purbararang nyatujuan karena keputusan Raden Indrajaya, maranehna aya niat naratangan hiji pun nyaeta Nyironte. Kapriyogian naon ieu Purbararang sareng Raden Indrajaya dongkap ka dieu? Kuring datang ka dieu boga tujuan hayang dipangjieunkeun ramuan keur si Purbasari. Mohon pangga. Campurkeun ieu kana minuman Purbasari. Tingali ku anjeun sanggeus Purbasari ngirim ramuan, maka manehna bakal ngabogaan panyakit anu aneh. Jeung sareng bayaran anjeun. Saparantos Purbasari ngaeueun minuman ti Purbararang, teu lila tidinya Purbasari robah jadi buruk rupa. Kunaon anjeun Purbasari jadi buruk rupa kitu? Bahwa bukan kuring kudu ngabejakeun ka Kakanda jeung ka Adinda. Kakanda, Adinda, tingali si Purbasari.
Kerajaan kudu ngasingkeun Purbasari. Keur kamaslahatan kerajaan, Purbasari bakal diasingkeun ti kerajaan ka leuweung nita ka Uwak Batara keur ngasingkeun Purbasari. Pamilaras imah kitu sarina dina Di samat ieu tahta kerajaan digantikeun ku Purbarama. Hayu Purbasari dijajab ku abdi. Uwa Batara salaku patih kerajaan nganter Purbasari ka leuweung. Di leuweung eta teh Uwa geus ngabangun pondok pikeun tempat tinggal Purbasari. Tong hawatos Tuan Putri cing sabar mugian saleh di kerajaan saenggal ngresek abdi nu bakal bawa uwi ka dieu nganter Tuan Putri. Nuhun patih hatur nuhun. Keur ngahibur sorangan Purbasari sok ulin jeung sato di sakitaran pondokna. Nepi ka hiji mangsa nalika Purbasari keur heureuy jeung sasatoan lutut ujung-ujung kaluar ti tempat teh. Tong sieun Tuan Putri, abdi bakal maturan Tuan Putri. Purbasari reuaseun sabab aya lutung nu bisa ngomong. Abdi teh Pangeran Guruminda anu dikutuk jadi lutung. Abdi nu bakal maturan Tuan Putri di ieu leuweung. Ngarasa sanasib maranehna jadi babaturan. Purbasari nyebut ka Guruminda lutung kasaru nu hartina lutung kasasar. Lutung sok ngabantuan Purbasari nyokot pungguahan nepi ka hiji peuting di bulan purnama. Lutung kasaru katepok ngadoa. Pek teh lutung kasaru keur menta kanu kawasa supaya nyageurkeun kana panyakit Purbasari. Doa lutung diijabah. Taneuh nu ditincak lutung jadi talaga anu bersih, sejuk, jeung seungir. Isukana waktos panon poe bijil lutung ngajak Purbasari ka eta talaga. Purbasari nurut ka omongan lutung. Pek teh bener kutukan nu aya di awak Purbasari laleungit. Aduh, benar jadi laleungit. Hatur nuhun lutung. Cobi lutung, wasuk ku ieu cai. Sugan kutukan anjeun jadi laleungit siga kuring. Tetiasa Tuan Putri, kutukan kuring mah abadi. Kutukan kuring bakal leungit di mana-mana kuring menang cinta sajati. Dina hiji mangsa, Uwa Batara nganteran ka Purbasari. Nepi di ditu, anjeunna rewas ningali kaayaan Purbasari anu geus cager tina kutukanna. Tuan Putri anjeun tos cager. Nuhun patih sabab si lutung. Syukur atuh pami kitu mah Putri tiasa uwi ka kerajaan. Abdi tos betah di dieu sareng lutung. Tapi Tuan Putri, raja pasti tos sono ka Tuan Putri kumaha upami diemut-emut deui. Tapi ku hiji syarat, nyaeta lutung kedah ngiring sareng abdi ka karajaan. Mohon mangga Tuan Putri. Akhirna Purbasari mulih ka istana. Saparantos di istana, Purbarara anu ningali Purbasari geus geulis deui. Anjeunna hayang ngajak
geus balik deui ka istana, tahta ieu kerajaan ditepeng deui ku Purbasari. Teu bisa kitu atuh Pak. Sok tempo ayeuna si Purbasari geus boga pasangan can. Ayeuna mah urang ayakeun saembara pakasep-kasep pasangan. Sok kumpulkeun kabeh rahayat cenah milih pasangan saha nu pakasepna. Purbasari mawa pasangan nyaeta si Lutung. Purbasari ngan bisa cicing rumah saeleh. Teh, ieu pasangan abdi. Naon Lutung? Tuluy Lutung kasarung teh ngagedegkeun kasukananya pangkana janggal jadi Marinda. Yan sadaya, kumaha ayeuna bade milih Purbasari atau milih Purbarara? Indrajaya, paehan ka si Lutung Purbasari teh. Kaulah tuang paehan. Dina akhirna Purbasari ngadan jadi ratu di Pasir Batal. Jadi rangsuari teh Marinda. Nasib Purbarara